warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Badaya. Ini teh Batrok lagi jalan-jalan ke wilayah Pasigaran. Nah, cuman ini teh ada perkumpulan para sesepuh, para tokoh-tokoh. Kita tanya-tanya. Di sini ada teman Batrok, Kang Dedi. Ini ada Kang Dedi. Assalamualaikum, Kang. Salam. Ini teh ada apa ini teh? Ngaruat lembur. Oh, ini teh lagi ruatan lumur. Mapak. Oh. Baru Muharram. Oh, iya. Kang, punten tiasa ninggal kaditu urang ngobrol. Mana? Assalamualaikum. Sampurasun. Alhamdulillah. Punten pisahnya, aduh abdi ngaganggu karena waktosna. Punten nuju naon ieu teh? Nuju nyelametkeun lemur. Nyalamatkan lemur. Muharram. Oh, mohon. Mapak tahun baru Islam. Kumaha ge? Mapak tahun baru Islam. Oh, mapak tahun baru Islam sahsih Muharram. Karena khususnya RW 04 setiap tahun sok ngalaksanakeun nyalamet lemur. Oh, ngarawat. mohon. Itu syarat teh. Ngarawat nyalametkeun lembur. Sok serotin. Karena di tahun 2024 nu kalangkung tara ka kantun RW 04. Nyalametkeun lembur. Dilaksanakan tiap tahun sekali di bulan Muharram. Ya. Alhamdulillah. Mung panginten ieu teh hoyong apal ki tina perkawis ieu teh aya naon? Aya jukut bawang beureum ning. Kitu. Nomor kahiji aya harupat. Kumaha teh manawi? Harupat kejadian Uriana tah. Tah manawi. Nyata tina aren. Ieu teh rupina teh hideung. Karsan urang sadaya teh ulah getas harupateun kawonan kada disaring diaping dijaring heula nah hareres kawonan teh atawa henteu tah upami nyaeta ngao ieu simbolna supados ulah gancang nafsu ulah gancang mitnah awon kana sanes ulah gancang harupateun kaya harupat terus di anggo bawang aya bawang mohon aya bawang ta urang sadayana teh upami aya boh kasayan boh kawonan oge jadi kedah kulit bawang ulah sapertosna ulah turut jeung bubu karena kawonan tapi urang sadayana kedah nyiutan nyata kawonan kasayan umawi di lembut nama sae sok pasang anu luar nama dibuang dari dan awon teh mohon cabe gede ieu cepatna hejo ieu na sakina beureum asalna mah ieu teh cabe teh hejo tapi hejona teh aya digentos ku beureum mangka urang sadayana kapungkur mah suci bersih ulah dilahirkeun ku alam dunia teh teu aya rupi kumaha tapi namun tos dewasa kasayanana teh boh kasayan boh kawan mungkin aya tah kitu urang sadayana didetelkeun kang sikina bodas mudah-mudahan we dina embutanna nama dina manahna urang sadayana sing bersih sing bodas dina kasayan tah sikina meres jadi urang sadayana teh sareng masyarakat teh sing entep sing beres ulah nepikeun engka isina teh rengang dina sagala rupa bidang tapi mah kedah entep beres dina kasayan make berkunjung sauyunan sadayana itu tadina ieu teh terus nganggo palias punya perkawis cukup palias nah ieu teh palias istan pilih di antawisna aya gogoda robeda itu ieu sareng kawonan teh ieu kawonan palias teuing sumping da dieu mah pilih aya nu hiri dan pidaya kaya ireun parasen di tebihna mudah-mudahan
simpalias ulah dugikeun ka lemur urang sadaya terus di nganggo naon ieu teh tarasi ari tarasi teh kacida nyaeta bau tapi diperiyogikeunana ulah nepikeun ka istilahna teh sok sanaos aya anu ngawonkeun anu naon ge ari urang sadayana mah teu ngalakukeun kaawonan mah sok sanaos bau oge maka aya mangpaat jeung barokahna eta tarasi teh seueur nu ngewa bau kang bau tarasi teh nya dicaroskeun ku batur saawon-awonna ge ari urang ngiring kana sikit cabe mah insyaallah eta bakal guna jeung mangpaat jeung kabarokahan dina tarasi teh itu teh tarak moal aya kasieun jauhkeun we teh nu ka kasieun teh darangdan da ieu darangdan eta tadi sebat daun naon Pak Haji ieu teh daun darangdan jadi urang sadayana di lemur teh di lemur darangdanan kabersihanana kesehatanana di lingkungan teh insyaallah urang sadayana umum kitu bebersih itu di lingkungan bos di jalan bos di luar nyalira oge komo di bumi mah insyaallah bakal betah komo nepikeun ka istilah nyangkut darangdan nepikeun ka imah nepikeun ka tingkat mah rek angkat segala rupa nyampak bawa motorna bawa mobilna urang teh enteng kadituna hoyong kapuyogan jangan tengah penting oge ya eta ku darangdan teh urang di darangdanan di lemur teh insyaallah ku darangdanan lemur kasayan tadi itu kasayan ieu tadi kini sampai kini darangdan teh urang teh rek angkat siang sakalian nu wengi ge alhamdulillah maka enteng kalau ngurus batur terus sanesna silih kolungan tina darangdan mah tadi periyogikeun teh insyaallah maka aya dina kelancaran eta barokah terus ari eta teh naon eta Pak Haji anu segi tilu eta teh naon eta segi tilu teh ieu teh dilebetna teh disebutkeun tang angin tang angin anu ieuna daun tang angin Pak oh sanes nang tang angin sanes tang angin insyaallah tang angin dilebetna teh nyaeta anu wadah separi baosna dina masyarakatna terhab mun saur ajengan mah saur ajengan abluminallah biasa kaganyel ulah nepikeun ka cuel kaganyel janten majeng deui atuh dina habluminana cenah kasehat biasa ribu mohon tapengetan Pak Haji tina sagarupi padamela nu aya di alam dunia alhamdulillah pengentan manfaat sadayana pengentannya manfaat bahkan ieu teh suatu simbol panolak bala disebut panolak bala teh balai pengentan gitunya balai kanggo kasadayana terutama pengentan khususna kanggo urang ieu teh disebut lemur naon ieu teh lemur Pasigaran RW ieu teh RW sadesa Pak Haji ieu teh sabelah RW teh oh sabelah RW sakadus merenya nah sawilayah kadus sabaraha ieu teh kadus 2 kadus mah oh kadus 2 oh alhamdulillah nuhun Pak Kadus aturan alhamdulillah RW na RW 4 RT nama RT 345 RT ngagabung sauyunan sareng sabirulungan nya eta teh anu kalintang utama maliharan katambihan deui nyaeta ku di RT 2 alhamdulillah gabung sadaya tah penginten Pak Haji hari perkawis eta teh disebatkeun darangdan bidangdanan eta teh di kamanakeun manawi ieu teh meuni seueur gini ieu teh di wargana langkung ti 100 sok aya anu meriyogikeun nyaeta anu tilu nu opat anu maksana ieu teh disimpeneun luhureun panto anu kagungan kanang sapi kanang domba nyuhunkeun simpen anu kagungan pos kamling oge pen kamling disimpen ya supaya urang dah nolak balai jeung aya dina kegenahan tumanina sang
kawilujenganana. Nohon. Mudah-mudahan ku barokahna doa sareng ku ieu syaratna da anu ngersakakeun mah da aya sanes urang sadaya mah mungtang da ka Allah Subhanahu wa taala. Mohon syarat. Simbol panginten bajinya. Mohon. Urang sadayana ulah ngantunkeun tatali paranti nyaeta anu diwariskeun ku sepuh-sepuh urang Nuhun pisan Pak Haji, nuhun pisan panginten abdi hoyong dingal itu tina perkawis ngadamal ieu na pangintennya. Kawitan mah bawang heula. Bawang heula ti handap, bawang, beras cabe. Beras ieu daun jaringau. Daun jaringau. Terus palias. Udah disebut palias istam pangintennya. Terus tang angin. Halo, tang angin. Dibungkus ke daun garang dan teh. Itu sabun ketan. Dibungkus ke daun darang. Oh, raras. Sabun ketan. Simbol panginten. Alhamdulillah. Semangat Pak Sadayana. Oh, mainnya? Ya. Apa? Hitam. Oh, kambing hitam. Itu mah khususnya. Khusus harus kambing hitam. Tahun kambing hitam. Oh, kambing hitam. Siap. Bagikan kepada semua masyarakat Pasigaran tiap suhunan. Oh, dibagikan ini teh. Ya. Dibagikan ke masyarakat Pasigaran semua. Iya betul. Ini motong kambing masyarakat Pasigaran untuk dibagikan ke tiap rumah begitu. Sampurasun. Nuju naon ibu-ibu? Aduh mantap banget. Iya teh kanggo mempersiapkan hajat lemurnya. Alhamdulillah. Sadayana baraya semua, baraya Batrok ini masyarakat antusias ikut partisipasi mempersiapkan masak buat hajat lemur atau buat ritual nanti. Begitu baraya semua. Semangat ibu-ibu. Mantap. Sampai Assalamualaikum. Aduh, nuju 1.000 pengintannya. Ada mau naon ibu itu teh? Oh, pincuk. Pincuk kanggo Oh, jadi kanggo ngabagikeun ke masyarakat sadayana pengintannya. Ieu teh disebatna teh naon ibu ieu teh? Ieu teh pangradinan, ieu kanggo dipangung, ieu kanggo amin ngadoa. Mohon. Oh, ieu teh sebatkeun teh pangradinan. Pangradinan nih baraya. Kanggo ngadoa. Ieu mah kanggo Dipangung. Oh, kanggo dipanggung paminu ieu. Ieu kanggo amin ngadoa. Oh, kanggo amin ngadoa. Sareng tumpeng. Oh, sareng tumpeng. Tumpengna teh acan asak. Nah, sumpangna teh acan asak. Iraha tuh asakna enaknya aduh sigana sangu koneng. Aduh sakedap deui sana baraya. Baraya semua. Nah, ini suatu syarat-syarat buat ritual nanti acara hajat lemur yang dibilang kata si ibu ini teh pangradinan, kata nabi sasajen atau sasajian. Begitu baraya semua. Nih baraya semua
Ini teh masyarakat setelah bekerja mempersiapkan untuk upacara adat hajat lemur. Nah, langsung mencicipi hidangan makan bersama. Beginilah baraya semua, indahnya kebersamaan. Alhamdulillah. Aduh, mantap pisan Bapak. Hebat. Sip, mantap. Nih. Baraya bah atrok semua. Taruang sadayana. Alhamdulillah nikmat banget. Ada Pak Kuwu. Alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kuwu. Assalamualaikum Pak Kuwu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah itu meni rame pisan Pak Kuwu. Aduh aya hiburan. Alhamdulillah dina dinten ieu teh dilaksanakeun hajat lembur. Dan tiap sasi Muharram desa Pasigaran khususna di masing-masing wilayah baik RW anak dusun sok dilaksanakeun hajat lembur sandapinya ngaruat lemur lah nu teu nyelametkeun lembur. Alhamdulillah sadayana antusias Pak Kuwu-nya. Alhamdulillah masyarakat bersatu dipimpin ku Pak Kuwu antusias kamu melaksanakeun kegiatan hajat lembur. Tadi teh Pak Kuwu panyentan ya teh masyarakat atanapi baraya baatrok semua pengen tahu ini teh sumber dana teh dari mana ini teh Pak Kuwu, dikarenakan apa Pak Kuwu? Ya teh hajat teh panyentan cekapu nyarios gitu sebatkan saurang nama tetap meriogikeun waragan manawi Pak Kuwu manawi ya di mana waraganna. Alhamdulillah janten kanggo biaya kegiatan utami panginten tina swadaya masyarakat karena hiburan masyarakat khususnya panginten di RW 04 mah tinu perelek. Saraya janten ya tiap malam teh aya ronda keliling janten tiap bumi teh sok ngalebetan kenceleng perelek jadi antawisna Rp500. Janten tiap ronda teh bagian saha nyanakan artos sambil nguriling silaturahmi panginten ka tiap kolong. Janten nyanakan artos. Terus panginten sakirangna alhamdulillah panginten Pasigaran aya donatur lah nu ageng Pak Haji Wawan dari Pak Haji Rawi. Pak Haji Momon oke. Janten sakirangna itu ieu pangintennya sok ditanggung waler ku anjeunna. Baik ageng maupun alit oge anjeunna panginten sakirangna panginten swadaya teh sok ditanggung jawab ku andeunnya. Jadi alhamdulillah anjeunna panginten pengusaha tembakau lah. Pak saha teh Pak Haji Rawi. Pak Haji Rawi. Pengusaha bako. Pengusaha bako. Alhamdulillah panginten. Tiap pakirangan ieu panginten warga masyarakat nya sok anjeunna dina baginya donatur anu paling utami lah nu aya di Pasigaran. Anu sisan panginten ka maksudna ka Pak Haji Wawan, Pak Haji Rawi anu mana tos sarojong tina sagala rupi kegiatan anu bersifat ke masyarakat nu aya di lingkungan warga Pasigaran gitu panginten. Alhamdulillah. Nah begitu baraya. Punten ieu teh sareng Bapak Kuwu ya pribados panginten ku Pasigaran tisna panginten nami mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah begitu baraya batrok. Ini Pak Kuwu ngeprak masyarakat berikut perangkat desa semua desa Pasigaran antusias dalam rangka melaksanakan hajat lemur di wilayah Pasigaran. Nuhun Pak Kuwu nuhun. Salam kasayana, mudah-mudahan sehat sadayana amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.